Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kajen pisah manan serah bagian ke-18. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Serta can dipedari dongengna sakumah biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Di pelebah mana ayana nya asrama TNI teh tak? Duka tuh Pak, rada tepatos apal. Namung ke heula antosan sakedap urang naroskeun ka itu jalmi nu nuju angkat ka dieukeun. Ular Serma Sutawijaya bari turun ka lebak nyamperkeun ka hiji jalma anu keur lempang ngadaleungdang bangun anu tumaninah nakara. Pak, punten bade ngarewong sakedap. Ngering tumaros manawi di dieu aya markas TNI palih mana? Tanya Serma Sutawijaya bari netep kana beungeutna anu ditanya. Menang sawatara menit mah eta jalma ditanya kitu ku Serma Sutawijaya teh teu waka-waka pok ngawalar, malah kalah kamalik netep siga nu kasima panon olohok mata simeuteun. Sugan goblok manusa teh kitu ditanya teh tedek nembalan anggur ngabugog kawas arca. Cek geuntas hatena Serma Sutawijaya boga rasa ambak domeh nanya teu buru ditembalan tidinya pok deui eta jalma teh ditanya malah rada disengor bari dampal leungeun Serma Sutawijaya diamangkeun siga deuk nampiling padahal kitu sotenan saukur nyingsieunan. Ari si laing bodag ceuli teh, hah? Ditanya ku dewek ngajedog bae teu ngomong. Hayang dicabok si laing teh, hah? Di mana ayana markas TNI? Olil. Sugan tolol jelema teh. Serma Sutawijaya morongos bari panon molotot dibarengan ku leungeun dibeberkeun siga nu nya sabek-beken deuk nyabok. Tidinya mah kakareta jalma anu ditanya teh bisa nembalan kitu ge manijeng ngadeg-deg sagala awahing ku sieun dicabok ngan pok bae nyarita kieu. Abdi teh Pak ari sayak tosna tenya rios teh sieun. Nah sieun kunaon si laing make nyebutkeun sieun sagala mata-bata Belanda si laing teh, ha? Serma Sutawijaya morongos deui. Sanes mata-mata Belanda ka mung abdi dipasihan wartos ku Bapak Kuwu sareng Bapak Letnan anu aya di dieu. Di mana aya nu nanyakon markas TNI teu kengen diwartoskeun balik upami aya nu naroskeun kitu saurna kedah enggal-enggal laporan ka asrama margi nama anu mawi kitu teh bilih jalmi anu naroskeun mata-mata ti pihak musuh. Tah dupi Bapak ieu teh TNI sanes. Cek eta jalma anu beuki lela nyaritana rada teteg teu pati gempeur teuing. Tidinya pikeun Serma Sutawijaya rada ngemplong kalawan kaharti yen eta jalma teu buru-buru nembalan teh. Pamikirna sok sieun ti pihak musuh. Memang cek pikiran Serma Sutawijaya oge akhirna mah muji ka eta jalma teh. Oh, jadi gitunya sampean teh. Tah ayeuna Bapak terus terang baik. Anu sanyana Bapak TNI.
di daerah Jogja dek menuju ke Jawa Barat ngandek miluh heula istirahat di dieu nyata di asrama TNI deui. Ular Serma Sutawijaya bari paroman timbul marah mai deui kalawan ngarasa atoh ngadenge caritaan teh eta jalma yen di daerah ieu aya asrama TNI. Salajengna upami bapa priyogi ka asrama mah sawios serang abdi bae dijajabkeun dugi ka komandanna. Oh, nuhun atuh. Kantos sakedapnya bade ngawartosan heula rerencangan. Ular Serma Sutawijaya bari ngaleos setengah lumpat ngebejaan ka komandan. Sanggeus tepi derak-dak bae ku Serma Sutawijaya diterangkeun ka komandan yen di daerah Citapen aya asrama TNI. Geus kitu mah bring bae arindit dinuturkeun hiji jalma nu ditanya ku Serma Sutawijaya teh ngajajabkeun ka asrama TNI anu pernahna eta asrama teh teu sakumaha jauh ti tempat anu dipake reureuh ku komandan jeung anak buahna. Anagok teh komandan kadinya ujug-ujug silih gabrug jeung hiji pangkat kolonel TNI mani teu sirikna silih tepakan tak-tak. Anak-anak buah mah ningali komandan keur silih rangkul teh anggur marolohok mata simeuteun kulantaran ku teu nyaho teh ka eta kolonel. Aripek eta kolonel teh sing horeng urut komandan anu ti heula malah ku Serma Sutawijaya oge apaleun kalawan nepakan bari nyebutkeun. Ieu si cabe rawi tepung deui. Akhirna mah komandan Serma Sutawijaya ngagabungkeun jeung anak-anak buahna kalawan diasramakeun genah nakara pakena digaranti ompreng rada cukup anu cek cohagna mah asa garetihan deui turutumaninah make bisa kumalampreng sagala asa zaman di Jogja. Ganti poe nincak minggu Serma Sutawijaya jeung anggotana kurang leuwih geus aya kana samingguna cicing di asrama Citapen anu teu kungsi 2 poe teh harita jalma tujuhan ditugaskeun ku komandan pikeun ngalakukeun penyerangan ka hiji daerah kaleureun Citapen nu jarakna kurang leuwih 3 kilometer. Di antarana jalma anu tujuhan teh benang disebutkeun pang pentingna anu katelah Serma Sutawijaya sebagai kepala rombonganana. Kadua uyeh Koswara Idris Usman Mulyono nyaeta sobatna Harditea petepung deui di kesatuan TNI anu di Citapen. Jabana tinu disebut bieu teh sanajan bari jeung disebut ku batur diserbut si Bodor Reog oge teu weleh kabawa bae nyaeta anu tayalian Bang Ehon alias si Giplek jago tembak. Sanggeus menang 2 poe lilana ngalakukeun tugas di kaleureun Citapen katilu poena daerah anu dicicingan ku Serma Sutawijaya teh subuh-subuh keneh diserang ku pihak musuh nepi kahebat pertempuran terus-terusan silih serang jeung ti pihak TNI malah make aya nu berjibaku sagala rupa ngancurkeun ka musuh nepi ka ancurna. Isukna ti pihak musuh nyerang deui ngayakeun pembalasan anu leuwih rongkah make jeung ngagunakeun tembakan tina panser sagala senapan mesin pating dereded kenan pating ngampalan ka pasir. Tapi sok sanajan kaayaan pihak musuh sakitu rongkahna ngahujanan ku peluru oge pikeun 7 pahlawan malah asa beki panas ku ayana ningali salah sahiji anggota TNI di kesatuan anu sejenna katembak ku musuh. Geus teu mikirkeun sieun power teu mikirkeun kana gemparna tembakan ti musuh Serma Sutawijaya tiarap maju ka hareup cul batur-baturna anu genapan deui anu keur silih tembak jeung musuh dilebak. Teu lila Serma Sutawijaya ngagupayan kanu di tukang kalawan baturna anu genapan ngarti gancang uyeh jeung Mas Mulyono tiarap maju nyamperkeun ka Serma Sutawijaya. Sanggeus uyeh jeung Mulyono nyalamperkeun pok Serma Sutawijaya nyarita kieu bari curugna nuju ka lebak. Yeh, tingali deuleu tuh truk musuh ngajugrug di lebak sisi jalan ngolecer. Wah, bener Pak, urang timpa ku granat ti belah wetan cuk uyeh gede hate. Kelenan gampang nimpah mah kudu diperhitungkeun heula cara-carana ulah dapon neunggel bae. Kudu ditilik heula kakuatan anak musuh nu aya dina truk. Tah ayeuna kieu si Laing jeung Mas Mulyono ka belah kaler. Geus kitu Idris, Usman jeung Bang Ehon belah ti kidul. Sok siapkeun bejaan batur-baturan di tukang yeh. Kakara oge uyeh ngarayap ujug-ujug srit geleger. Cuit geleger.
musuh ngampal ku Kenan. Ngan hadena ragragna teh kawahangan jadi jelema anu tujuhan mah kabeh kaliwat. Tidinya mah jelema anu tujuh teh ngatur masing-masing sakumaha anu diparentahkeun ku Serma Sutawijaya kalawan tembakan ti belah kaler geus mimiti naragetag. Atuh mobil musuh teh mundur deui ka lebak. Didinya geus disampakeun brand ngadangong keur dicakel ku Mas Mulyono. Anu harita keneh musuh nu aya dina truk teh dihujanan ku peluru ti pasir. Tar, tekdung, tar, tar, cuit, geleger. Pos, ayo maju kabetan, gopayan si Ehon. Cek Serma Sutawijaya bari ngarayak tiarap. Keur kitu Ehon lumpat maksuna dek mudag ka Serma Sutawijaya kakaro oge belenyang lumpat ujug-ujug geleger bae montir ragrag dina palebah urut Serma Sutawijaya. Ngan untung nateh Bang Ehon rikat ngacuralitkeun maneh ka lebak maniti gugulutuk. Barang ngorejat anu maksuna dek naik deui ka pasir di luhur nyampak musuh tiluan keur nyaralopa deket tangkal cau anu teu kahalangan ku tangkal nu sejena deui. Tekanyahoan barang dek jung pisan nangtung ujug-ujug barabat bae nembak ku seten ka Bang Ehon rekat manehna ngakulitekeun awakna beri sakilat trekker setenna ditarik di barengan awakna malika kenca tar curalit musuh anu tilu pating curalit kalorban. Geus kitu daragdeg Bang Ehon lumpat nyamperkeun ka Serma Sutawijaya anu keur silih tembak jeung musuh. Sok Bang Ehon kadinya leungeunna ngarawelan bangsa dangdaunan rap dipakekeun kana awakna ngarah teu kacirieun ku musuh. Deredet, tar, cuit, geleger, tar. Aduh, cilaka si Uya jeung Mulyono. Buah katingker euy, ilikan euy. Musuh belah wetan ngangsog. Kumaha maneh? Luas mon, lamun ka belah wetan. Ke ieu batu anu gede lamun sakira-kira bisa dijungkelkeun ka handap di mana musuh maju. Ceuk Serma Sutawijaya. Mere tugas kitu ka Bang Ehon anu harita oge Ehon teu loba anu dipikir deui. Nya toh pati jiwa ragana teh geus teu mikirkeun kumaha lamun paeh atawa kumaha lamun katewak musuh sigana batan boga ingatan kadinya mah anggur beuki nafsu seuneu batin ngentab darah pahlawan ngagola. Mayor, cek Bang Ehon, mati berbakti hidup berjasa dan soal itu adalah di tangan Tuhan adanya. Panjatkanlah doa Mayor kepada Tuhan. Si Ehon berod dek maju ka hareup. Walarna Bang Ehon nyaritana kitu teh bari tuluy ngarayap tiarap meuni rapet pisan kana taneuh da puguh peluru anu sakitu poharana teu beda ti hujan nu moropot tangkal kalapa jeung sabangsana rarungkad kasebut ku Kenan. Teu lila Bang Ehon nepi kana pelebah batu gede anu ku dikira-kira panggedena eta batu hampir sagede kurung hayam. Tidinya eta batu anu sakitu gedena teh hantem sisina di kalian tanahna ku bayonet. Mani geus luut leet ku kesang masih keneh can ugat-ugat. Kunaon akal nanya mangkaning si anjing Belanda geus tere deukeut sigana. Ceuk Bang Ehon ngocomang sorangan mikiran kumaha pi akaleunana hayang bisa ngagulitikeun eta batu kalebak. Sangkan musuh teu bisa kebat. Nah eueuh teuing akal. Na matak naon ngabuang granat hiji bae mah. Moal matak leleuweungan sugan. Hayang nyaho bae batu teh dek ditimpah ku granat sugan bisa ugat. Ceuk geurentes bahate Bang Ehon bari tuluy mundur ka tukang ngajauhan eta batu kabeneran manggih tanah rada luhur tur negrak kana lebah batu gede teh. Hayang nyaho sia ku aing geura. Geleger. Nah ari geus meledog batu ku granat anak berabat teh musuh nembak kana pelebah batu anu ditimpah ku granat ngan hadena teh teu terus nembakan taksiran aya nu males deui ti beulah kulon. Geus kitu Bang Ehon ngarayap tiarap deui ngadeukeutan eta batu. Anagok teh eta batu nongerak teu karuang ku taneuh.
Samalah maka dicobaan diugat-ugat segala kebenaran oyag. Nah, ini dia kekasihku, si Mani sudah dapat membongkar batu. Wayahna sia batu kudu daek jadi wakil kaula. Itu musuh anu rek maju ka dieu teh kumaneh dupa kabeh jeung jeep-jeepna sangkan teu bisa kebat. Cuit gelegar, cuit gelegar, tekdung. Tembakan ti pihak musuh jeung ti TNI beki nyedak kaberang asa beki gempeur diwuwuh ku sinu di hiji kampung ngebebela. Taksiran diduruk ku musuh atawa dihaja ku TNI di bumi hanguskeun sangkan ulah bisa kacicingan ku musuh. Katingali ti lebak dina jalan cagak, jeep musuh keur ngageleuyeng maju dituturkeun ku militer Belanda, tukangeunana keur lalempang. Sakadang batu, cuk Bang Ehon bari nepak-nepak eta batu. Bantu kaulanya, itu musuh geus maju di jalan, jig dupa kumaneh. Bang Ehon nyarita kituna teh bari sakaligus ngajungkelkeun batu nepi ka ngagolutukna tarikna keur dikeresakeun jeep musuh jeung jelema-jelemana hancur katinggang pisan ku batu anu sakitu gedena tigugulitik ti luhur. Terima kasih, beres ya jadi opak kitu mah, cuk Bang Ehon bari ngarenghap narik napas. Akhirna dikeresakeun jeep musuh jeung jelema-jelemana hancur katinggang pisan ku batu anu sakitu gedena tigugulitik ti luhur. Terima kasih, beres ya jadi opak kitu mah, cuk Bang Ehon bari ngarenghap narik napas. Kekejeman ti pihak musuh lain caturkeuneun sagala rupa senjatana ditamplokeun ka hiji kampung kalireun Citapen anu disebut Kampung Sepat, dianpal terus-terusan ku Cannon jeung Whizzer, geus puguheun bangsa peluru brand jeung nu sajena. Ngaguruh Mani seah teu puguh dengekeunana. Nepikeun ka imah-imah anu sakampung Sepat mah hampir kabeh hempak diduruk ku pihak musuh, jaba ruksak akibat katinggang ku peluru Cannon ngeting geleger aleunder. Pantas kampung Sepat deuk hancur jadi lebu oge kulantaran peluru Cannon jeung Whizzer kurang leuwih 1000 butir ngehujanan eta kampung. Awahing ku hebat-hebatna serangan ti pihak musuh, terpaksa TNI malundur ku teu kuat ngayonanana. Dumeh pihak musuh make ngagunakeun tembakan 12,7 sagala tina kapal udara. Tapi mundurna teh pikeun tentara RI mah lain mundur secara deuk menyerah, ngandek nyieun deui siasat, pikeun malas serangan ka musuh dina waktu bentrok deui pertempuran. Najan kitu oge teu panasaran kulantaran ti pihak musuh lain saeutik anu korban, jaba 2 mobil jeep hancur akibat siasat 7 pahlawan ngajungkal-jungkalkeun batu ti luhur pasir ka jalan. Sanggeus jempe pertempuran, Serma Sutawijaya jeung anak-anak buahna harita keneh tuluy baralik deui ka asrama kalawan sararea aya dina kasalametan. Saminggu tisantas ditugaskeun ka daerah Kampung Sepat nepi ka bertempurna hebat-hebatan 7 pahlawan di bawah pimpinan Serma Sutawijaya. Direncanakeun deui ku komandan kudu milampah tugas ka daerah Kadu Agung perbatasan Kota Kuningan anu jarakna ti Citapen kurang leuwih aya kana 8 km. Cuk Sersan Sutawijaya ka bawahanana. Nyaan sigana tugas urang teh euy. Kumaha kitu Pak? Tanya Uyeh bari ngorejat hudang dumeh harita manehna keur dadapangan. Urang teh kakara oge ngaso tas bertempur. Ayeuna aya rencana deui rek ditugaskeun ka Kadu Agung, yen anu 7 jalma teh kudu berangkat deui, ular Serma Sutawijaya. Iraha wartosna Pak bade berangkatna. Bejana mah isukan nyangke di ditu urang ngagabungkeun ka batalion 1. Ari kanggo abdi mah da puguh kasebatna bawahan bade ngiringan bae ditugaskeun ka ditu ka dieu oge. Da atos kedahna kitu urang menepati dan taat akan perintah. Pokona mah di ditu di dieu. Pokona mah di ditu di dieu oge supados salamet bae urang mah. Ular Uyeh bari ngareret ka baturna katelah Bang Ehon kakara norojol ti kamar tas sare. Geuning aya bapak tos lami yor, tanya Bang Ehon bari panon karacam keureuyeum geus kitu ge diuk gigireun Uyeh. Si Kasep aya ku senang lah, waya kieu na me gugah kulam
mun isukan sakalian kagok kudang aya mah magrib keneh, ceuk Serma Sutawijaya bari mesem ngabanyolan anak buahna katelah Bang Ehon tas hudang sare ti beurang. Mohonnya kagok kudang wayah kiwari dek ngagoler deui wae atuh ari kagok mah, tembal Bang Ehon nyarita kituna bari ngagoledag ngedang kana lahunan Uyeh. Si Bungkrong balik hali ka ditu jingkah jeung baraudah dieu deui aing mah cek Uyeh bari nyangkatkeun sirah Bang Ehon nepi ka hudang deui. Sanes kukupingan teh bade aya tugas deui Pak, tanya Bang Ehon ngareret ka Serma Sutawijaya. Nyata dewek oge puguh tos ngadongengkeun jeung Uyeh yen urang anu tujuan bakal ditugaskeun deui ka daerah Kadu Agung dina poe isuk. Ya baguslah, cek Bang Ehon bari keprok si ganu ato. Abdi mah Pak, bujang-bujang namanya ditugaskeun ka daerah Pulau Jawa keneh dalam menyeberang lautan. Jadi saja si Giplok mah caduh mundur halam lompat ngalawan maung ompong mah komo ieu ka daerah Kadu Agung. Kadu Agung atau abdi mah sugan we sugan woro ku kadu bae di ditu. Tuh da kumaha si laing mah anu diurus teh deui wal teh hakaneun bae. Paingan bung kayak kawas belentuk cisangkuy lawan-lawan awak maneh jadi segede kebau modal Ehon, cek Uyeh bari ngadelek katingali beteung Bang Ehon maneh namru siga beteung awewe nu geus bulan alaeun. Ari keur saya mah ye dek naon deui anu dipikiran, naon deui anu rek dibelaan, daya lian ku ayana urang kieu teh pokona mah ngabelaan si Pejit. Harta banda teu boga samodel saya mah iwal ti boga beteung budayut. Peperihun atuh urang teh waktu nu tukang-tukang sangsara kudahareun cacak hayang mie oge dibelaan ukuran ku piringnya Pak, timbal Bang Ehon bari ngareret ka Serma Sutawijaya katingali ngagik-gik seuri dumeh ingat kana zaman nukeran mie ku piring hiji sewang jeung Uyeh. Benar katahon mengpeng cager dari geus gering mah ditawaran naon-naon ge teu daek, cek Serma Sutawijaya bari ngaleos anu maksudna dek ngabejaan baturna nu opatan deui. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsana kalawan geus teu bisa nolak deui, jalma anu tujuan kaasup Serma Sutawijaya ditugaskeun kudu ka daerah Kadu Agung pikeun ngalakukeun berjuang ngalawan musuh nu aya di daerah eta. Sadatangna kanu dituju Serma Sutawijaya jeung anak-anak buahna anu genepan ngagabungkeun ka batalion 1 anu teu aya gawe deui nu sejena. Beurang peuting teh iwal ti nyang harepan musuh jeung musuh bae bertempur terus-terusan teu sirikna unggal peuting silih bongohan. Dina hiji mangsa kira-kira pukul 7 sabada magrib Serma Sutawijaya ngariung jeung batur-batur di hiji imah ngadon areak eakan dadalangan bari ditebahan ku sungut baturna. Yo ayeuna kieu euy, tambah sare sore-sore jeung batana wah hiburan mah urang dadalangan bae euy. Kon dewek anu jadi dalangna, maraneh anu nabahanana, cek Serma Sutawijaya bari andak aksila peci dilelepkeun ti ditu mah minangka dibendo. Iya mau pakat pak itu mah tambah tisen kon abi nu ngendanganana, tembal Bang Ehon mani ngorejat. Atuh sanggeus jol ieu pada mupakat derbae anggota-anggota anu kurang leuwih kana 12 jalma teh ngadon areak eakan aya nu nyorakeun kendang, goong, kolenang jeung sabangsana mani ramena kara bari pating cakakak sadeuri. Crek nong, bladung bang pak, crek, nang neng nong, cewewewewewewewew. Cuk Uyeh ngagoongan disada ngajewewew. Keur ader-aderan kitu ti luar kadenge aya nu pupuntenan ku basa Jawa pokna teh. Ulo nuwun Pak. Jep anu keur dadalangan teh ngadak-ngadak areureun bari rungah ringeuh silih reret jeung pada baturna. Saha Pak nu pupuntenan di luar teh? Tanya Uyeh bari ngareret ka Serma Sutawijaya. Teuing saha? Sopo niko? Serma Sutawijaya nanya rada ngagorobok kanu di luar. Kulo Pak, bener nu ti luar. Brai panto dibuka ku Bang Ehon ari gok teh hiji jalma bangsa Jawa penduduk didinya anu maksudna ngamejaan nyarek ulah gandeng kulantaran aya Belanda deket.
Sik, na besok wis mangkat maning aja ganggu kulo. Tembal Serma Sutawijaya kalah kamalik merongos di bejaan aya Belanda teh samarukna heureuy. Telemek teh nyarek jalma nu ngabejaan. Aya Belanda teh ngaleos deui indit duka ka mana jigna geus ngaleos mah prak deui dadalangan. Sok euy, tuluykeun ah, ceuk Serma Sutawijaya ngajakan ka batur-baturna. Geus kitu mah dar deui bae ngadalang bari ditarabeuhan ku sungut anggota-anggota gawena teh crek nong meni beuki rame batan tadi dibarung ku Bang Ehon hahalangan jadi alokna. Liwat bedug Isa anu keur adar-adaran wawayangan teh jempe deui kulantaran ngadenge sora jalma ti luar nyebutkeun kula nuwun bari sorana rada ngosom. Ulo numun. Geus jole bae eta manusia aya ku ngaganggu pisan kanu karesep-resep teh. Aya ngan dicabok meureun jeung buka pantona kos. Ceuk Serma Sutawijaya ku kulutus bari tuluy nitah mukakeun panto ka koswara anu kabeneran manehna nyelapkeun pistol dina jero kamejana. Barang brai panto dibuka ku koswara hatena ngaranjug samalah batur-baturna oge jadi arolohok mata simeuteun reuas lain di kieuna nempok kenil ngapedega bari nodong ku seten. Angkat tangan, ceuk kenil bari nodong. Tuloba pikiran naon-naon koswara gancang ngangkat leungeunna siga nu rek ranggah tapi kituna teh teu disangka asa congo buuk koswara boga niat rek bertindak ka musuh. Barang jeung leungeunna diangkat sakilat koswara nyebut pistolna tar. Au! Cungkel tentara kenil ngajumpalik tuluy kokosodan dina taneuh. Ku ayana kajadian kitu tekung silila musuh nyerang nembak ku Bren ngan untung teh anggota nu di jero rikat cunglang laluncatan kana jandela samalah Sersan Sutawijaya masa kitu bilik wabegna teh kuat ditenggar ku sirah nepi ka tikus rukna. Geus kitu mah dar bae bertempur maneh hebatna keur nepi ka silih kepung jeung musuh akhirna jadi campuh awahing ku pada kaselempok dar bae gerilya campuh silih sabet silih tikem atuh anu silih tembak wae aya sora tembakan maninga gadara teu puguh dengekeunana. Harita di antara salah seorang anggota aya nu keur galungan jeung musuh silih totongkeun silih hompet pada mempertahankeun dirina. Si horeng anu keur galungan jeung musuh teh koswara teu sirikna silih cekek awak blug-blug silih bebetkeun geus teu mikirkeun kana senjata da puguh senjata mah pada ngadaceleng kabantingkeun. Dikersakeun koswara awakna katindihan ku musuh samalah meh-mehan de korban beheungna dicekek tapi dasar kudu selamat. Waktu koswara dicekek teh dikersakeun Bang Ehon keur nembak musuh ge make hayang ngalieu ka tukang. Anabreh katingali ku manehna yen koswara geus ampir-ampiran cilaka cul musuh anu keur dising hareupan beulenyang muru koswara. Anu harita keneh geus teu dipikir panjang di pohpor bedil diembat satakerna dipake ngabanting sirah musuh anu keur nindihan awak koswara. Bletak cungkel musuh ngajungkal. Sora pohpor bedil maninga beletrak kawasna moal teu beulah sirah musuh teh dibanting anu sakitu tarikna. Nepi ka sapada harita teu usik deui tuluy ngajahjar paeh. Geus kitu mah koswara ngorejat hudang deui panon ngareret ka hiji anggota ti batalion 1 keur diincar ku musuh dek ditembak pisan. Hadena koswara rikat narik tracker moser dipake nyapu musuh anu deuk nembak anggota ti batalion 1. Juralit musuh ngajuralit kalebak ditembak ku koswara. Sanggeus koswara nembak musuh ieu mali kabelah ti kulon katingali Mas Mulyono keur nindihan awak musuh bari ngamangkeun peso belati deuk ditikemkeun. Dengan Mas Mulyono ditahan ku leungeun musuh anu akhirna pakuat-kuat tenaga ampir-ampiran Mas Mulyono keur ngadedetkeun peso teh deuk disuduk ku bayonet. Tapi rikat Bang Ehon miheulaan ngarontok musuh bari bles pundukna ditekem nepi ka ajalna. Waktu campuh gerilya musuh terus-terusan nembak ku mortir tesirikna dihuntu kalakeun blung-blang disambung ku sora Bren peting deredet anu teu disusul ku sora tembakan whistle. Cuit geleger blong 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 blong. Peluru whistle jeung kenon terus-terusan ngahujanan ka kebon awi nepi ka awi sakitu poharana teh ampir hempak kasabet ku peluru whistle jeung kenon. Maju!
Serma Sutawijaya ngagorowok merintahkeun ka sakabeh anggota-anggotana supaya maju ka hareup. Lumeh peluru kenan terus neragteg ninggang kana kebon awi anu teu sakumaha jauh ti tempat pertahanan TNI. Ngadenge sora Serma Sutawijaya ngagorowok mere komando kitu kesit anggota-anggota maraju anu buktina sanggeus maraju mah peluru kenan teh saukur ngaliwatan kana siraheunana. Cuit cuit blong blong tar tek dung tar deredet deredet. Pihak musuh asa kacidang babi butana teh kulantaran baturna teh pihak musuh loba nu korban. Bangke Belanda pabalatak kalau loba anana mah tina jalan gerilya. Sok sanajan tembakan ti pihak musuh anu sakitu gemparna keur ti pihak tentara RI, salah saurangna aya nu tiarap maju terus ka hareup. Katingali musuh tina truk jung-jeleng tarurun anu teu diengkekeun deui. Tracker brand ditarik ku hiji anggota TNI, dipake ngahujanan musuh dilebak, dipapag ku granat deui. Akhirna musuh anu kakara tarurun tina truk teh hampir kabeh korban samalah trukna oge hancur kahuruan. Hanjakal dina waktu pertempuran peting harita anu sakitu hebatna teh diantarana salah seorang anggota ti kesatuan anu sejen aya nu gugur katembak ku musuh. Ku ayana nempo nu gugur teh pikeun pasukan anu sejena batan nimbulkeun lemah mah anggur beuki tambah nafsu. Leungit kaginir teu aya kasieun ku tembakan ti musuh anu sakitu neregtegna teh, pikirna mah hayang terus ngancurkeun. Buktina babaturan anu korban dina waktu eta teh ngalakukeun berjibaku toh pati jiwa raga geus teu mikirkeun kagimir, teu jejerih kana pati terus maju teu mirosea kana peluru terus maju ngadeudeukeut ka musuh. Anu ceuk nurutkeun penyelidikan mah di dinya teh tempat penyimpanan peluru jeung senjata-senjata berat kalawan kaasup hiji pertahanan musuh anu pangkuat-kuatna. Hiji anggota ti kasatuan nu sejen tiarapna geus meh deukeut kana kem musuh, tidinya asup kana hong pucung hul di pipireun kem. Reg eta anggota teh cicing tuluy ngadoa. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.